Nyieun brownies Oreo ala si Pangais, tapi teu sakabeh anu direncanakeun bisa berjalan mulus sesuai kahayang. Tah gitu. Sok sanajan awewe ge kudu segala bisa zaman kiwari mah. Nyeta cenah ieu ge hayang bisa nyieun brownies, hayang nurutan anu siga dina HP cenah besti. Nyempek we cekeng teh. Eta we make bahan-bahan anu aya di ieu mah. Iwal ti eta we anu dipek-prekan anu meuli heula teh. Tuh geus beres mah disiksa burulukeun we kana wadah. Tiap ka dieu urang bantuan cekeng teh. Bae meureun bari ngasaan saeutik mah. Tah geus beres mah diborolokeun kana wadah. Tuluy we kocok 2 nog siki. 2 siki nog maksud tuluy we bahekeun kana kue anu meunang nyiksa. Tuluy awuran bubuk mutiara kehidupan. Tuluy we perejelkeun sisa-sisa susu coklat. Tuluy we diurut nepikeun ka saat. Pulang diurut dipepeganing tah. Sok tarurun bararijil atuh. Geus saatna susu coklatna tuluy we digulah galeh. Cur we diminyakan. Heeh maksudna mah ngarah henteu rapat meureun. Adonana diminyakan, wadahna ge diminyakan deui ning tah. Atuh geus beres mah cur we bahekeun kana wadah anu geus glowing. Tuluy we cengcelekeun dina panci nu geus panas. Nya nonjol nyangked cenah ieu teh besti. Hayu we urang genti kanu leutik. Tah tungtungna mah dipindahkeun we kanu lemet. Sok singka bersih lebar. Tuh ari kana wadah ieu mah asup we. Tuluy we tutupan. Anger da ieu teh anu bagian beberesna mah inu. Bari nungguan kuehna asa. Urang bari ngusapan meja anu rewok ning ieu. Meja rewokna geus glowing. Tuluy urang ngamaranian ieu. Sok caricing. Tring. Tuh arampih we saridakeun. Ning tah sepna mantuan sasapu. Keun bae diajar ti leutik keneh. Diajar paciket, diajar gesit. Apan engke teh bakal jadi emak-emak super. Emak super kumaha cenah bunit. Kela-kelanya naon cenah ieu teh barang dahar beri sasapu budak teh. Hampura besti ulah diturutannya. Cing urang tempo heula kueh teh. Sugan we geus asak. Kela urang cempal panas. Tah penampakan. Jos we ku garpu. Baseuh keneh sia besti. Tuluy we tutupan deui. Bray we dibuka deui. Jos deui ku garpu. Alus tah besti ayeuna mah. Wadahna geus disiapkeun. Jojo geblok we. Laina di tengah kalah di sisi besti. Nya arek kumaha kalah kot pundung kitu ning tuh kuehna ge. Nyuk sruk we ning tuh. Heueuh hampura atuh da lain kahaya. Hiap urang pindah deui ieu ulah sok babarian. Mung cenah kagok basret. Enggeus we daharan cenah kitu. Keukeur macan pati asak tamah sereudeuh. Heueuh untungna teh mejana bersih da pulang dielapan tadi teh. Tungtungna mah di wadahan we ning ieu. Tuluy we dihuapkeun da ngeunah rasana mah besti. Keun bae tong dipelong bentukna mah. Hitung-hitung sarapan we. Ari pek teh kalakot dironyok ning tah. Sarapan kueh basret geus beres. Hayu urang bari nyangu ayeuna mah. Da sakedeung deui ge bakal lapar ieu teh. Ning ieu urang ngulas sarabahan susah sesa. Langsung we urang eksekusi. Gebruskeun we bawang bendera Indonesia. Tuluy we gebrokeun kiciwisna. Bumbuan gajeleungkeun tomatna asak we ning tah. Gebruskeun deui bawangna. Borolokeun we engkol jeung turubukna. Geus we tutupan. Geus hipu bukakeun deui. Bumbuan tomatan asak we ning tuh. Lanjut. Gebruskeun deui bawang daun jeung cabe keriting. Gebrokeun we kolaborasi dage jeung tempena. Bumbuan asak we ning tuh. Terakhir urang ngahandeutkeun si lauk pangset sesa kamari. Sok ngareneng kadinya. Balikeun asak we ning tuh. Alhamdulillah konserna geus beres. Kulantaran keur hoream nyamel, urang bari ngegelan cabe we tah. Geus ieu ngocoblak wae lapar perih beuteung. 1 2 3 4 5 6 7 tah sabentungna besti. Tah tuluy deungeunana. Kelah hayang di dieu ngahuapkeun sanguna. Hayang bari ngangin. Alhamdulillah Gusti. Parantos masihan kasehatan jeung kanikmatan hirup.